arrosihina tur anu tumancep kabeh pil ilmi dina ilmu wal yakini jeung dina kayakinan wasola sarmuga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah wasallama sareng kasalametan ala sayyidina ka Gusti urang sadayana wa maulana sareng kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut maula dunungan Kangjeng Nabi margi moal aya nu mampu dipake pamuntangan jaga dina poe kiamah iwal ti Kangjeng Nabi ar-rasuli anu jadi rasul al-amin anu bisa dipercaya wal habibi sareng anu jadi kakasih sadaya umat dugi ka umatna Kangjeng Nabi oge kabalaterannya ku aiku habibna Kangjeng Nabi sapertos Nabi Ibrahim baheula padahal ti Nabi Ibrahim ka Kangjeng Nabi teh nu kasabaraha taun lamina teh ti periode ka periode teh ngantos dipaparin kuninga ku Allah yen bakal datang Nabi akhir zaman jenenganana Muhammad hamba Nabi jadi sayyidul mursalin umatna oge kacana ku kamuliaan panjenenganna dugi ka usul ka Allah ya Allah abdi hoyong teuing masihan jamuan ka umat Nabi Muhammad hoyong nyuguhan hoyong diraosan ku umat Nabi Muhammad padahal can aya Nabi Muhammad nya Allah teh miwarang malaikat Jibril nyana saguruntul benda aya nyebatkeun eta teh cenah kapur cenah eta di surga ieu Jibril anterkeun ka Ibrahim da Ibrahim teh kakasih Allah teras tos ditampanan ku Nabi Ibrahim piwarang naik ka luhur gunung anu jangkung sok eta kapur cenah pencet awurkeun ka awang-awang semur we ku Nabi Ibrahim dugi ka nyemur ka canak angin nya dugi ka ayeuna lautan teh nu tadina rasana tawar teh jadi asin tah didalahar we ku umat Nabi Muhammad dugi ka ayeuna malah lamun pasakan teh make uyah teh mesin nu dipasakna daging oge angger we ngagaranggang tah eta teh nyuguhan bakat ku kakasih atau habib mulia dipikat cintana umat Nabi Muhammad ku ayana Kangjeng Nabi umat lagi kacana nya hidangan ti Nabi Ibrahim teh dugi ka ayeuna ku urang geuning bala lamun nyambel kurang uyah teh sok rada murelang geuning kan nyambelna dari lalaki mah betana teh apal mengeuna ieu teu bisa sakalian dina cowet aya buuk oge teuing ti mana jeung nusa ek dicocol nu cegekan mah
pokna teh ngomong meureun ieu nyamal ku hulu mah bari dieu. Jadi urang mah lalaki mah apal geunah teh apal nyieun lah. Al Habib Kanjeng Nabi teh Al Makini ari Al Makin teh tempat anu boga kedudukan luhur khotamin nabiyina tur anu jadi panutup sadaya nabi. Khotam di dieu teh di mana panuntung. Da aya hiji kaum nu ngamanan teh khotamun teh Ali. Tah palebah dieu mah panuntung. Jadi Kanjeng Nabi teh Ali na para nabi. Lamun ieu ramu 5 make Ali hiji tanu 4 teh kabawa gining. Jadi nu di alianana hiji anger we dicengkeun kieu cenah kabeh kabawa gining. Tajan kelompok urang aliran urang mah khotam di dinya teh lain Ali ngahartieun panungtung para nabi. Wa imamil muttaqina sareng imamna anu tarakwa wa sayyidis sabiqina jeung gustina umat anu ti harila walahikina sareng umat anu paneuri asalna lahik manyusul ngan di dieu mah langsung dipunggal we umat anu paneuri. Da can aya anu paneuri ti heula jangarna luturkeun. Wa ala alihi sareng kakulawargina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi sareng ka para sahabatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al mukhlisina anu ikhlas kabeh as-shodiqina tur anu bener kabeh wa ala tabiina jeung kanu nuturkeun kabeh lahum ka itu ashab naluturkeun ka para sahabat anu jadi definisi ahli sunnah ashabi kan nujum idat tadaitum ihtadaitum. Ari sahabat kami tehlir ibarat bintang nunuturkeun ka sahabat kami maka bakal marinang pituduh. Contoh sapertos dina kunut nu pake rebutan baheula mah hanya teu aman. Da ceuk nu kunut kuring mah nuturkeun sahabat. Ceuk anu teu kunut da kuring ge nuturkeun sahabat. Kapan dina sejarah masih orang datangna perintah kunut teh di Madinah. Jadi sahabat-sahabat anu mengikuti kunut teh sahabat anu milu hijrah ka Madinah. Tanu teu milu hijrah mah nyebutkeun dan Nabi mah teu kunut cenah. Jadi nepi ka ayeuna nu tara kunut eta teh nuturkeun sahabat nu teu milu hijrah. Kaum mustadafin teh ada teu diajak hijrah. Teras anu kunut mah cek sahabat anu ngariling hijrah ka Madinah. Da salami di Mekah Kanjeng Nabi mah teu kunut da teu acan aya perintah. Dina waktu kaum muhajirin kaserang panyawat panas. Mun ayeuna mah Covid begitu teh.
ngan baheula mah can aya Covid-19 dan can aya 18 nanya. Covid hiji. Covid gajah. Tah aya dina nasoh idinia eta uraian eta tah. Penyakit umam panas Kangjeng Nabi dipiwarang ngadua. Piwarang dina waktos letepan subuh. Bi ihsanin kalawan gawe hade ila yaumiddin nepi ka poe kiamah dimaknaan din dimaknaan kiamah mari aya nyebabkeun yaumiddin sabab agama nu berlaku dina poe eta mah iwal ti Islam adin innallaha layak balu yaumal kiamah ila dinal Islam isbat yaumiddin aya menyebab yaumal kiamah poenan ditangtungkeunana sakabeh manusia jeung ditangtungkeunana hukum Allah aya menyebab yaumul hisab pedah dina poe eta nyaeta poenan perhitungan aya menyebab yaumul jaza sabab poe eta poe pembalasan aya dina nyebut yaumul akhir sabab moal aya deui poe sabada poe nu eta mangga urang dietakeun waktu tos dugi kana ama ba'du ieu bade dugi ka jam sabaraha 9:30 Tadi tengok kita jam sekarang Jam 8. oh sih Salapan kirang salib. durasinya pada sakupan durasi we ta ayeuna mah ieu heula we atuh nu mukadimah ieu nya urang dugi kana ieu we ama ba'du heula nya anapun kapayun bade sabelah lamar bade salaman lah wasam itu wasam aya kene tamihan deui mangga amma ba'du anapun dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam ka Rasulullah Oh, salam. Pakod kola mangka nyata ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu pastina ari pirang-pirang amal innamate kaasup adawat ihtisor upami dina bet johar maknun wa adawatul qasri illa innama wungkul pirang-pirang amal mah sahna teh biniyati nyaeta kalawan make niat wa inna malikul imriin jeung pastina eta tetep pikeun awak-awakan ma ari ganjaran bade ku kalimat umum ma ari perkara mangga ma ari ganjaran nawa anu nganiatan itu imriin paman mangka saha jalma kanat anu bukti naon hijratuhu hijrahna itu man ilallahi nyaeta karana Allah wa rasulihi sareng karana rasulna Allah pahijratuhu mangka ari hijrahna itu man ilallahi nyaeta ka Allah wa rasulihi sareng ka rasulna Allah wa man sareng sajalma kanat anu bukti naon hijratuhu hijrahna itu man ila dunia kana dunia yusibtah naon teh yusib teh
menang atau aya bagian lah itu manha kana dunya awim roatin atawa hijrahna teh ka awewe neangan awewe ieu mah yun kihu tah ngawin itu manha ka eta imro'ah pahijratuhu mangkari hijrahna itu man ilama kana perkara hajaro anu hijrah itu man ilaihi kana itu man rawa ngariwayatkeun kana itu hadis saha al Bukhari Imam Bukhari wa Muslim sareng Imam Muslim. Jadi kumaha panyatannya pelebah dinya niatna karena Allah menang kariduan Allah niatna neangan awewe nya kunti-kunti kayak panggil lah gitu. Jadi berdasarkan anu hasil mangerwe nu ikhlas gitu tanya model dongeng baheula aya alumni cenah silaturahmi ka guru bari mawahat teh nu ikhlas tapi teu boga bawaeun ukur boga we me cenah dituntun we gitu. Di mana boga sampe gitu. Dibawa ka guru silaturahmi ka guru bebeja pur boga sampe pamit saur Pak Kiai teh mana ieu cenah mulang cenah barudak teh mani barang kirim sampe urang dibere naon teu gaduna naon cenah iwalti embe bahankeun we tuh ngirim sampe da ikhlas dipulang embe papani jeung babaturan alumni na deui di mana menang embe aing mah silaturahmi ti guru ngirim sampe ngirim sampe geus dipulang embe tigana lamun doma uing badan dibawa cenah dikiri dipulang sapi uing ge arek cenah silaturahmi dibawa nya mulangna teh dibahana naon cenah budak balik teu aya cenah sampe dibahan tah jadi ngirim doma dipulang itu nilai keikhlasan. Jadi palebah milik mah teu bisa dicacak-cacak pun lanceuk rek kacinean Kang Hamdan tah sedepan dina mobil bak teh aya nu rek ngajual me dilahun we me teh ngakol bak teh diburuhan 15.000 kepan cek budakna teh sinia kieu tuh bapak cenah nya ngalagun me dibere 15.000 komo cenah ngalagun muning jadi teu bisa dicacak-cacakeun ari milik mah kadang kala ngalagun muning lain menang 15.000 beureun balikna kana ambulan jadi malik mahyar kanggo tamsil kitu tadina kisah nyata model kitu ieu ge kumaha paniatan dina hadis sahih ieu nu diriwayatkeun ku Imam Bukhari sareng Muslim. Wa qala sareng ngadawuh Kangjeng Nabi alaihi salatu wasalam adinu ari agama anasihatu nya eta nasehat sunahna mah jadi loba gitu nasehat teh kalulusan tina nasehat kaberesan eta oge makna nasehat qalu ngadawuh para sahabat liman pikeun saha ya Rasulullah Kangjeng Rasul qala ngadawuh Kangjeng Nabi Kangjeng Rasul lillahi nyaeta karana Allah wali kitabihi sareng pikeun kitabna Allah
wali rasulihi sareng pikeun rasulna Allah, wali aimatil muslimina sareng pikeun umat muslim imamna sareng pikeun imam kaum muslimin, wa amatihim sareng umumna kaum muslimin. Rawa ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha muslimun imam muslim. Wahada sareng ari ieu kitabun nyaeta kitab alapna nyusun kuring hukana ieu kitab, wajama'na sareng ngumpulkeun kuring pihi dina ieu kitab, nubudan kana pirang-pirang bagian, minana soihid diniyati tina nasehat bangsa agama, wal wasoya sareng pirang-pirang wasiat, al imaniyati anu bangsa iman. Nah isina ieu kitab nasehat dinia, wasiat-wasiat guru-guru nu baheula anu bangsa iman. Wa qasodna sareng maksud kuring bidalika ku ieu ku sabab ieu kitab annafa kana manfaat, wal intifa'a sareng kana ngalap manfaat, wa tadzakkuri jeung pitutur, wa tadkiri sareng mepelingan, atawa nu sok dipake kecap ku urang mah ngelingan, li angpusina kana diri kuring, wali ihwanina sareng ka pirang-pirang dulur kuring, minal muslimina ti kaum muslimin, wa qad ja'alna sareng nyata ngajadikeun kuring hu kana ieu kitab biibaratin kalawan susunan bahasa, sahilatin anu gampang, qoribatin tur anu deukeut, nya gampang seten kanggo anu baroga kanyaho meureun. Ai papaksim kuring mada bureng ieu teh kalimat-kalimat teh ieu teh cenah cek nu pinter mah babari deukeut cenah. Wa alpadin sareng pirang-pirang lapad, silsilatin anu ngaruntuy, mafhumatin tur anu bisa dipaham, hatta yubhima sehingga bisa ngerti atau bisa memahami, hu kana ieu kitab saha al-khosi ari khos teh jalma pinter bari aya kaistimewaan pinterna, itu tah disebut khos. Al-khos anu pinter, mun di ranking mah ranking kahiji khos teh, jadi pinter leuwih ti nu sajen. Wal amu ari ama jadi jalma anu otakna telat mikir ngaranna am. Eta teh upami dina singkatan mah telmi, tadina kitab mah am eta teh. Sanes jahil aya am. Ieu mah telat mikir eta am.
ngan ami terema bodoh welahan ngan peda sok nyerieun disebut bodoh mah gitu. Jadi redaksi kata eta mah gitu tah. Malah sok diakukeun jiga nu hayang ieu mah cek abdi cenah nu awam cenah. Aya dihajaya ku batur disebut maneh mah bodoh merelang. Jadi bohong aku. Ame teh. Min ahlil imani ti ahli iman wal islami sareng ti ahli agama Islam. Kantun wasamainahu asa terasa di baheula ge pada doanya lalu buat dikir harogot harpiah baheula mah ngalengut keur pasaran eta bulan puasa balawer asbak dikena tarang ku ajengan mun aya nama meureun tuluy punuh masalah bil barokah we ieu mudah-mudahan urang sadayana diarak murid ku Syekh Ulubil Hadam. Amin. Urang sakit heula nya. Engke mah upami tema aya perkembangan mangga lebetkeun kana program MU dan sementawis aya nama tadi alasanna bisi teu CE bilih kalah cacat pro eta lembaga. Terus mangga kapayuna sahaeun we kira nu calik di dieuna Pak Asepnya lah giliran da ieu mah terus bersama ieu wallahu a'lam bissawab. Bima alamtana Rabbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'lim antarzuqona wasi'a wa antarzuqona amana bitawassul kupangaosa bitawassul kupangurukan mugi Gusti rezeki kajembaran keamanan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa